Halo. Nah, makin nelpon ka urang. Dan maksudna kamari teh kitu-kitu ka urang. Urang teh kurang naon sih gimana? Aing mah ngabelaan pupusul guys, si kulina jeung batur goblok. Aing pupusul teh ngabelaan maneh. Geus urang aing mah kumaha maneh wae geus kitu mah. Yang capek lah. Geus kumaha karep maneh lah aing geus. Dari hate kumaha gitu-gitu. Kamanakeun perjuangan aing. Geus lah anjing. Anjing aing jadi kikir apa kumaha tuh solusinya aing curhat ka mana ka saha kumaha aing teh kamari teh ke motor heuh tah we aing teh dibawa ku batur goblok aing kumaha sih ka manehna aing bari kusul ka manehna anjing di manehna dokter mana teh ulah sok kitu kawe teh sarojeng mana teh marah banjur batur biasa-biasa we kawe mah tapi kan aing sireng sih teh bro 10 tahun terus kan lain main bener anjing kieu teh terus sok sia bayangkeun mun maneh boga 10 tahun tapi pas aku di jalan bawa batur aing nama mungkin geus sing sabar atuh udah sabar-sabar tinggi goblok dan malaikat aing teh Asia mah ku aing dibawa ngobrol teh goblok kalah anjing pemasukan anak itu rek maruk menghibur aing nyaman nih wae memang aya mah loba tapi anjing soal cinta mah kieu goblok teh awe mah bakena loba goblok sih teh meuli lah awe mah loba duit meuli teh aing pernah gawe ge ngabelaan si ieu paneh mah gawena jadi ngabelaan kan meuli awewe tah wah gitu sama ngade saran teh goblok gitu geus lah geus sia waktu itu anjing tangis mungkin kita tiktokan yang tuh loban gue rilis tuh sia anjing lah seri mah sama pirang buat reki anjing cicing wae sia mah bantuan aing itu hibur kumaha geus ningal tiktokan Asia buatan kalau teh anjing lain hibur sia mah goblok apa wae sorangan anjing tiktokan aing geus ningal tiktokan geus mah geus sudah kena babi udah anjing sini nih sudah iya sabar dah aing malaikat juri iya tengah siakeun ge sabar anjing aing geus sabar lah siapa anjing buat orang gue yo goblok baru sih di siapa datang teh ngehibur goblok kamu sih kan loba dukun kumaha dia anjing dukun solusi utama ini urang ternyata anjing gua kumaha ka mana apal mana aing sia urang naon si aing teh masing-masing dan memang aya beungeut mah kasapan itu tah berarti kitu geus aya mah anjing tapi harganya diri aing di kemana ke aing menurut kemarin aku mah anjing tapi bukan yang aing ngeliat di batus dia sok kena teu maneh gitu caritana teh gitu kumaha si maneh teh ya geus aya geus naon geus yang geusan ini kitu nah turun kat temulai